Kumaha cager euy? Bos Gonet. Aduh. Kumaha cager euy? Cager, Bos. Syukur cager mah. Hartosna bisa ngilu jeung kuring. Ye. Kuring teh ayeuna geus boga hayam adu nu anyar karek meuli. Si Jagur. Ayeuna geus di ditu, di tempat hayam adu di Rangkapan. Saya. Wayah nanya. Ayo urang ngilu deui. Iya. Jang taruhana mah geus siap. Biasa we. Aduh, Bos. Udah pisan. Nah, Ini deket sama abdi teh muat ya sendiri. Bisa Bos ya, Bos. Cilaka. Bisa dia. Cilaka tuh euy. Lamun Mang Rahmat teu ngilu ngadu hayam, ieu hayam anyar kuring bisa eleh dawuh tendem atuh. Atuh lah kumaha tuh Bos ieu teh duh. Kieu we lah. Bisa. Kieu we. Ayeuna kuring rek ka Mang Wawan heula. Nya, tungguan di ditu. Ieu nitip bawa ka ditu nya. Yuk. Aduh. Bos. Kumaha ieu teh, Bos? Aduh. Bos Gonet kumaha ieu teh? Aduh, bisa tinggal di teh. Nempo duit wing teh tadi. Tah ieu. Oh, poho. Ieu nya, tungguan nya. Bos Gonet. Ayo. Mang Mitra, aduh Mang Mitra. Sampurasun. Apes. Mang Mitra geuning. Bari kamarana atuh ieu teh. Aja bade kaparahan. Itu hatur lumayan aya. Jangan merawat ya, Mang. Ya, pastikan ja. Oke. Nuhun pisan Mang Mitra ah. Sama ngecalik Mangga nuhun. Sampurasun. Rampes. Itu Bang Rahmat. Bos Gonet geuning kan teh sareng Mang Wawan geuning. Ya, Mang Mitra. Sampurasun, Mang. Rampes. Ngajak ka dieu teh, Mang Rahmat. Hayu, urang ngadu hayam teh ya. Lamun dirinya teu miluan, bisa eleh wi. Bos Gonet, Mang Wawan, abdi mah tos eureun. Moal deui adu hayam teh komo bari taruhan mah. Eta teh dosa, salah eta teh. Lah, sakali we padu enak hungkul, karunya itu baru geus nungguan tempat biasa. Tuban we menang deui. Pan lumayan keur mah beas mah. Ari beas-beas wae mah tara kakirangan yang sok aya we. Tapi ya Bos Gonet, Mang Wawan, ceuk abdi mah mending eureun kanu ngadu hayam teh. Watir kana hayamna. Mending jiga kuring. Tos tobat. Salian ti eta mikiran waktu percuma eta teh. Be. Kumaha, Bos? Nya geus we atuh Mang Wawan. Teu jadi ngadu hayamna ge mending balik we. Da percuma. Lamun manehna teu milu ngadu hayam, pan hayam mah teh dijieun tumpal. Aben urang meunang, da pasti bakal meunang mun eta milu. Geus balik we lah. Jeung deui sakaberangan. Ya. Ayo. Bos Gonet, Mang Wawan. Saleresna Mang Rahmat teh tos ngagaduhan pamadegan anu sae. Anjeunna tigin. Da atuh saleresna ngadu hayam bari nganggo artos tarohan eta teh dosa. Aduh. Pan saur pangandika Gusti disanggemkeun. Maneh ayeuna geus cager. Ulah nyieun dosa deui. Bisi matak cilaka. Cilaka euy. Abdi teh lin cilaka Mang Mitra. Hatur nuhun. Dawuhan Gustina nya. Eces tur jentre. Nuhun. Sami abdi oge. Naha abdi masih ditampi ku Gusti Yesus. Upami abdi tobat sapertos Pak Rahmat. Tangtos Mang Wawan. Asal urang leres-leres Gusti pasti nampi pertobatan urang. Tapi pamit dosa bakal kenging ajab nu langkung hebat deui. Mang Wawan, Bos Gonet, kartos tuh. Aduh. Yang